Gede domba mah jalu gede. Lamun jeung Laras jeung rayagungan mah geus bukan mah montok lah ngeunah Oh, mah. itu. Mana teh Garut? Nya gede we pokona mah jeung rayagungan mah. Iya aya di kandang ge dombana daus. Cik tinggalilah dombana. Mana cing dombana teh nih? Tanu iya. Oh, Tanu iya rek dicama. ah, Sok bae 4,5 juta we. Urang keur butuh duit euy. Aslina. kalau 4 juta lah turun lah. Ih, teteh tos mira 4 juta mah. Ngomong kayak mau mahal. Itu gede itu lintu. Tos kieu bae 3 juta. Abdi di atosan jadi enak. 3 juta mah. Aduh, goblok 3 juta dibanding eueuh itu si Abah. Jual bae kitu ku aing geus lah kumaha ke urusan penting main menang duit jeung malam mingguan erek karaokean erek ngaganyol montok aing inget bae eta aing kanu montok penting menang duit lah. Kumaha aja di Geus kieu bae ame jadi 3,5 juta sok bae lah keur butuh butuh duit. Geus 3 juta, duitnya ya 3 juta. Aing mending geus murah kieu aing 3,5 juta aing geus murah aslina. Geus 3 juta. Aing mah. Heuh sok atuh asal ayeuna. Sok asal ayeuna sok. Sok ya digoncrengan yo. Tah kajelah asal ayeuna. Tah, duitnya. Sabaraha Nah, 3 juta. heeh. Eleh ku butuh mah. Tanya geus atuh. Ai dombana rek dicokot ayeuna tawa engke. Sukan bae kirimkeun ka jalan subur. Oh, siap. Siap. Geus kitu mah Ata ya. engke candak bae ka dieu mah bisi urang ngaweuh nya. Siap. Sok Ini ya. atuh naon ya? Yuk. Tanu ieu kade dombana ye. Heeh. Heeh. Yo. Boga aing jeung karaokean malam minggu eta teh. Inget bae ka si Neng eta nu montok. Aduh, bisa ngaganjol nu montok, Neng. Ayo Neng, kita malam mingguan.